Sancanya lah subset heula hiji, dua, tilu, opat, jalan. Hai cewek, Hai, boleh kenalan? kenalan gandeng lah. Jadi dia kayak dicicingkeun bae. Cicing, dewek mah punya nona. Mana tuh Beb? Ngabuburit Melu tuh, Mendung Cuma bos. sikat bos. Sikat. Tenang. Boga mata teh sedek dijaragai. Nyulukeun manu kaos kieu atuh. Di tadi dianggurkeun bae. Cicing ali. Dede mantos. Dede mah lain kitu Dede mah kecewa kamarane. Putus. Terus pokoknya mah siwadukeun lah. Putus ya? Hah? Putus, guys. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Anak mamang, anu kasep, anu garilis, kumaha puasana lancar? Alhamdulillah. Syukur, apa lancar banyak atau disumpah mamangnya. Terus anak-anak mamang nya hidupkeun kumaraneh nya dunia itu cantik tapi cuma sementara nya dunia itu indah tapi cuma sementara karena itu beujeuh ulah sampai kurang kagoda itu indah jeung cantik na dunia anu sementara nya itu beujeuh berpegang teguh karena ketakwaan keimanan marana ke Allah Subhanahu wa taala kecantikan jeung keindahan abadi cuma aya di surga nya. Karena mudah-mudahan urang sadayana biasa jadi penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus karena waktuna aya terus tidak dibuka nya
pengajian orang tutup bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ieu kan? Oh, tatahuleun mau naon? Puasa. Anu puasa mah puasa masing-masing. Bulan awal puasa bae di ditu. Ya. Oh iya. Heeh, kan heula teh. Teh mun aya karek kadar itu. Waring tapi. Yang nonton dong. Yang nonton ngagedeg jama. Sing beunang. Dari ini tunggu. Neng. Kamarana geuning sarombong ujur Kira. Ning daek diantarun kitu. Jeung urang baca yuk. Yuk lah antar yuk. Je, naon deh? Maksudna? Je, teu narima. Hah? Geus sebenarnya bisa sabar bae. Bayang nak. Oh jadi kawas gitu. Pulihkeun ku aing ka si Bedul. Ngagodaan awena si Bedul. Awas cenah. Kemana ieu? Ka dieu cenok. Salik sinde. Ini kan Abi punya cerita. Abi kan lewat. Mangki geng kulungsung. Ngadeketan awawe anu tadi gitu. Wah, kumaha ieu? Mai bos yo. Sikat. Tong kitu heula. Siapkeun. Ayo. Siapkeun. Boleh mah yo. Ke sore bae ulah ke puting-puting. Bolehnya, boleh campur barawaan. Jadi lah. Siap. Bisa ana urang rapat ke. Urang diajak rapat ke. Nok tadi saling. Bosnya samperkeun bae ya. Samperkeun. Ya nah. Ayo. Yuk lah. Ya nok. Dulu. Ini golongannya nih. Enggak ada, enak. Ya tadi maksudnya golongannya nih awewe. Pulihkeun nya. Kayu ketuanya nih. Jam 5. Geus, pulihkeun jam 5. Tungguan ku yang di situ. Heeh. Geus di situ. Tanggul. Cadas teh. Emang masih ya lah. Ayo lah. Area yang teuing. Ayam yang di situ dah. Ada. Heeh, jalan. Enggak mah. Balik tahu. Ayam masalah mudahnya. Ada tanggal. Itu udah golongan gitu narang tanggung ada tanggung ayo. Tadi ngagodaan cenah ngagodaan. Ayo atuh jadikeun. Hah? Jadikeun bae ge lah. Begitu. Sok. Itu ngajakna. Ayo geuning kan? Ayo, sampurkeun angkat. Boy. Sekarang Mas, nang tangka golongan air. Sekarang di tadi kan iya. Tunggu silat teh. Masuk arso.
tuh. Burit nak mana ya? Lihat deh. Mana di mana? Anu ribut deh. Pasti gara-gara awalnya. Semuanya. Baca-baca gue lah. Yuk. Tapi orang ganti lah. Yuk ada sarung baju lah. Tadi orang ningali budak orang ke ribut teh gara-gara ngaribut kemarane. Makanya carana supaya ngahijikeun budak ulah ribut bae teh. Oh budak teh ribut bae padahal salembut. Emang geus unggal tahun nih koski bae unggal bulan puasa. Berarti geus tuh heran ya. Makanya carana. Si anak Tah, ngomong katimu. Ayo ah, kurang omongan bae. Ayo atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, emang tadi tos ributnya. Atuh tong ribut teuing daerah jangan salembut. Mun kan ayeuna bulan puasa. Lamun palai caket jeung arurang mah terang lain age carana. Nah, jadi kudu kumaha. Itu. Ayo. Heh. Tenanglah, tenang. Aing ka dieu ek minta maaf kayaknya soal tadi teh. Soal baternya nu bocor, aing tanggung jawab. Oh yang besok Ya, aing ge minta maaf. Oh. Geus pohokeun bae nu ieu mah. siap. Kumaha mun urang ayeuna ieu bae ka Mang Udin. Minta solusi. Ayo atuh. Orang sama-sama belajar. Ayo.
Ayo. Mohon. Mari meja cina mengatas kalungnya. Nah, terus maksudnya emang tadi jujur mah kurang kaprenta enak ngerasa salah. Ternyata anu dilakukan kurang teh sebenar. Memang orang gentos minta maaf nah sadayana orang minta tujuan tadi teh minta solusi mungkin sogan we aya pencerahan. Asep udah ali anu bisa ngarubah sifat jeung alat teh marana sorangan nya mamang mah bisa. Setiap bulan puasa jadi yang teh budak orang teh ribut baiknya padahal naon sih manfaatna nya anu menang rugi nu eleh pomo nya dia juga contoh nu eleh ya bonyok nya nah pan marana teh budak salembur nya anu nama bisa ngajaga keamanan bisa orang nya karena memang sering pesen ini kalau budak-budak anu kemudian mamang banyak jadilah seorang pemuda-pemudi anu manfaat. Nah, manfaat bikin diri maraneh, manfaat bikin keluarga maneh, manfaat bikin lingkungan maraneh. Nah, bantu aparat desa orang amankan lingkungan teh. Nah, udah mau aya teh ribut bae. Nah, ngerakin dia masalah lembur orang teh. Nah, 10-20 tahun yang akan datang maju mundur dari seorang itu tergantung maranehnya. Jadi manfaatkan masa muda maraneh bikin bangun kemajuan di desa orang. Kunaon carana ku akhlak jeung budi pekerti anu hade. Kartos. Nah, terus aya nama mumpung kumpul-kumpulnya, mumpung suasana bulan puasa, yuk urang sasarengan perbanyak baca selawat. Mudah-mudahan ku salawat ieu kurang sadayana kiasa selamat dunia akhirat. Amin. Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Thank you.